Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji sareng syukur urang sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala anu Maha Agung. Dina dinten ieu teh urang sadayana tiasa ngariung sasareng dina acara ieu. Hadirin anu dipikahormat, bari mana kana qada jeung qadar seueur manfaatna. Di antarana tiasa nguatkeun keimanan sareng katakwaan ka Allah Subhanahu wa taala. Selain ti eta bisa oge nyadarkeun urang yen sagala perkara atawa kajadian nu aya di bumi ieu teh tos diatur ku Allah Subhanahu wa taala. Matak ayeuna qada jeung qadar ieu teh bisa numbuhkeun keteguhan hate sareng kasabaran urang. Salila urang hidup di dunia. Masalah atau rintangan naon wae anu aya di hirup urang teh ngarupakeun ketetapan ti Allah Subhanahu wa taala. Jadi urang teh kudu tawakal, da sagala rupina ge tos aya izin ti Allah Subhanahu wa taala. Urang sadaya moal tiasa ngahindar ti ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Deuk nu hade deuk nu goreng, sadayana tos diatur ku Maha Kawasa. Iman kana qada jeung qadar ieu oge bisa numbuhkeun kanikmatan ti Allah Subhanahu wa taala. Sareng ngadorong urang bersyukur ka Allah Subhanahu wa taala salawasna. Sakieu heula pidato ti abdi, upami aya cariosan anu merenah di hate abdi nyuhunkeun dihampunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.